Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu, alhamdulillah tiasa tepang dangu deui sareng simkuring dina gelaran dongeng Sunda anu baris ngalajengkeun cumarios kelong wewe dina seri katilunya para mitra. Langkung ti payun simkuring nyuhun pangapunten tina samudayaning kalepatan boh bilihna oge aya kasamian dina nami tempat gelar sareng sajabina numawi ieu mah ngan saukur carios fiksi anu diserat ku simkuring etang-etang kangge hiburan sarerea. Kukituna supados tong yang kolong kana waktos lupina dikawitan wae ieu carios dongeng kelong wewe dina seri katilu. Wilujeng ngadangukeun. Yu ah. Para mitra kaum dangu, rehna kitu binok dikantun ku Nyi Katinem bade ka bumi Nyi Mariati. Bibi manya ongko-ongko we heula nya Bi, bade dikantun sakedap kalandeu. Inem bade ka bumi Nyi Mariati. Kocap Nyi Katinem nu harita bari turun ti golodog. Mangga Nem, pami Nyi Mariati na teu aya enggal wangsul deui nya Nem. Tong daek mun sina ngantosan ku juragan obro di ditu. Numawi juragan obro marada lohong jelmana. Kocap binok ka Nyi Katinem. Nyi Katinem oge lajeng ceom bari ngingking. Memang geus janten sabiwir hiji para mitra, dupi juragan obro mah lohong jelmana. Gawena resep ngarengkenek mun aya jaipongan ditambih beuki rucah atanapi resep ngalajur nafsu. Nyinggetkeun kana ieu carios harita Nyi Katinem tos dugi ka bumi Nyi Mariati. Munggaran kuluk salam ngarep waleran ti Nyi Mariati. Assalamualaikum, sampurasun. Kocapna bari ku andalemi. Teu lami salam diwaler. Rampes. Geus beurang deui wae ieu teh. Walarna juragan obro mugah kulem jeung kaberangan rehna wengi lalaju wayang di lembur batur. Ningali ayana Nyi Katinem nyemah socana nu rarencengan harita ngadadak cenghar para mitra. Geuning Nyai, mangga kalebet Nyi. Dupi aya peryogi sareng saha Nyai teh diwayah panas nongtoreng kieu nyemah ka bumi akang. Tarosna juragan obro bari pelong kana kada Nyi Katinem. Nyi Katinem nembal bari ngadedelekan ka juragan obro para mitra. Punten juragan, mungguh Nyi Mariati na aya. Abdi gaduh priyogi, nanging upami teu aya mah teh sawios, panginten wengi abdi tiasa ka dieu deui. Kocap Nyi Katinem babasana heureut nyarios, dumeh ningal renghak juragan obro nu lohong dina pelong ka anjeunna. Pun bojo teh kaleresan nuju sowan ka bumi kolotna. Wartosna mah antawis enjing atanapi pageto wangsulna teh. Dupi Nyai teh peryogi bade nambut artos atanapi peryogi nu sanesna kapun bojo teh Nyi. Dupi peryogi mah abdi teu bade ngagade suweng ka bojo juragan. Sanes bade nambut artos, nang terang Nyi Mariati na teu aya di bumi. Nya panginten abdi bade permios wae juragan, panginten pageto abdi ka dieu deui. Waler Nyi Katinem. Sapa jodogan bari rekep kana kadana kuramo. Dume eling cara juragan obro dina pelong kana kadana. Hatena rempan ningal renghak juragan obro anu lohong. Ulah nyebatkeun juragan ka akang mah. Dupi naon nyebatna juragan? Akang we akang. Pan sami sareng batur nyebat juragan. Keun wae batur mah. Kangge Nyai mah akang we nyebatna. Alim juragan,
Pilihnya lahan pami aya bojo juragan. Ulah juragan akang gitu. Sumuhun Kang, awak tos lepat bilih aya bojo juragan. Pantos diwartosan. Bojo akang nuju teh aya di bumi. Janten moalna naon pami nyai bade lami oge. Alim juragan. Abdi permios wae juragan. Nyi, nyai, aduh ngaleos wae awewe teh. Can nyaho ka dewek beureunya juragan obro nu gaduh kawasa di landeuh ya. Kaceluk kalungguhanana nanging mun dewek telepat mah pamajikanana Tatang eta teh. Hebat si Tatang euy. Bisa menangkeun nu deok kitu. Jabaning jelmana somea buukna digelung. Duh eta mun ngarumbay bari Sumaer. Geulis pisan awewe teh. Beda jeung bojo dewek si Mariati. Wah nanaona Mariati mah mun direndengkeun jeung manehna ge. Munceuna tadi teh buru indit aya paribasana dibawa ku dewek kanggon sanajan beurang ge dipaksa sapatemon ku dewek. Kocapna juragan obro nu memang lain kawaranan hungkul jelmana lohong teh para mitra. Salianti kitu jelmana palar kanu dimilikanana. Sok ngagampangkeun ka awewe bari mumulan dina sifatna oge. Terang para mitra mumulanya sifat kedul males atanapi melid. Mun saur urang Karawang behwetan masok nyebat nate weredud nyaeta sami sareng sok dikocapkeun ka jelema anu ngagaduhan sifat kedul males atanapi melid. Dupi bilih para mitra oge aya sebatan sejen tina logat Sunda daerah masing-masing mangga seratkeun wae dina kolom komentarnya para mitra. Para mitra kaum dangu nyarioskeun ka Nyi Katinem. Anjeunna wangsul bari hatena malang, rena asa meunang rareged ku paripolah juragan obro ka manehna. Ditambi kalah ka ingking rehna nu dituju teu aya di bumi. Wandana keheul bari kerung, calik dina jojodog bari ngalange. Dinaonkeun wae ku juragan obro nem, dugi ngalange kitu maneh teh. Saur bibi oge mun teu aya Nyi Mariatina wangsul deui. Keno ku bibi ayeuna bade dijugjug ka ditu. Tupan teuing jelema teh teu sirikna nempon nu denok padahal geus rimbitan masih keneh diheureyan. Kalanganana teh kaunggal awewe nem kitu teh. Bibi bade ka ditu. Bade nepungan juragan obro. Sumuhun nem ulah sakawaya ari jadi jelema teh. Dumehna juragan ka awewe teh resep pisan ngalecehan. Pati-pati ngalecehan maneh kitu mun diingkeun bisa ngarareged diri maneh nem. Ulah bi geuskeun wae dupi inemna oge teu dugi ka dirareged diri. Rempan ka hareupna malah janten perkara. Ye nem ek dijadikeun perkara mangga teu narima bibi mah maneh dilecehan kitu. Sok ngoraeun wae eta jelema teh. Culangung jelema kitu teh nem teras kedah narimakeun wae kitu maneh teh. Teu kitu nem numutkeun bibi mah kedah diomong supados tong wantun deui ka saha wae oge kitu. Kocap Nabi Nok nu sakolah-sakolih kiwari ka Nyi Katinem. Wandana keheul palai nempungan ka juragan obro nanging Nyi Katinem harita getrik inggis nambih kabingung pamidugi janten perkawis. Nyi Katinem oge lurjen ka Binok cengkat ka hawu dume harita wayah geus reurepan. Inem hari inem bibi mah ngabelaan bener ka maneh hanas ditinggal wae ka hawu. Nya geus pami kitu mah bibi bade katampian tukangnya nem bade ibak. Kocap Binok bari leumpang katampian. Tejanten noyod bade nepungan juragan obro dumeh wiwaha ti panalar Nyi Katinem tadi para mitra. Mitra kaum dangu,
kiwari nyarioskeun ka Mang Tatang nu nyaba leuweung. Anjeunna nuju neangan sumur nu disaurkeun ku Bah Armadi. Nu bejana eta sumur teh katutup ku Rama Lancah. Dicarioskeun para mitra, kenging ka opat peutingna harita Mang Tatang mileuweungan. Sato galak geus lain hiji duana dilawan ku Mang Tatang. Bangsana sapertos maung lutuh jeung sajabina pada talu ka Mang Tatang sakadar ditebahna make sundung. Memang sundung lain sasundung-sundungna para saderek. Eta sundung aya mawatna nu samakta ditapaan ku karuhun. Dupi cariosna bujeng munding para mitra, mangrupi sato biasa nu geus wawuh jeung manusa. Eta maung nu ngagaur ti kajauhan, ngadenge gedugna sora sundung nu paadu jeung taneuh alatan dipake iteuk, ngarenjat lumpat dugi micin salasah banget ku sieun. Geus jalan ka opat peutingna ieu kuring teh mileuweungan sakadar neangan sumur nu saura di tengah leuweung. Teu beurang teu peuting disasrak taya eureuna dugi kiwari can panggih wae eta sumur. Nanging aya ku heran ka ieu sundung Bah Armadi mileuweungan bujeng gulung jeung bagong. Geuning maung kumbang ge asal papasan jeung kuring lumpat dugi micin salasah. Memang kuat ieu mawat sundung teh. Teu sangka Bah Armadi nyerengkeun sundung teh teu saukur sundung biasa. Ngan ari sumurna teh tah di mana ayana. Sedeng kuring sorangan. Janten bingung di mana ari tengahna ieu leuweung oge kahiji kuring teu kagungan pikeun ukur sabaraha legana ieu leuweung teh. Rupi disakserak we dugi panuhun kanu agung palakia teh tina kanan saenggalna lah. Hei, kelong wewe. Di mana anjeun cicingna? Ya kuring bakal datang pikeun nyanak putra kaula. Sok, kelun bangsa anjeun pikeun nempungan kaula hei didemit. Kocapna Mang Tatang anu gogon bade milari sumur nu katutup Rama Lancah di tengah leuweung. Jagat meredong jeung geueuman ditambi ayana gelap saleser. Nyaeta sora gelap anu kacida tarikna. Harita Mang Tatang minge di janggala bari campego nyieun seuneu tina pangpung sakadar keur sideang. Teu lami anjeunna ngorenjag bari curing hak. Reang sora tepuguh antawi sora sato jeung jelema. Pananganana rikat nyepeng gagaman bisi aya bangsa dedemit atanapi sato nu bade nyiksiku di para mitra. Reang kadangu tibeh kidul ieu teh. Naha naon deui dasar leuweung geledegan. Bali geusan ngajadina sato galak jeung kaum dedemit teh leres. Sanajan geueuman tapi kuring moal mundur rek palugon we geus di dieu mah ngayonan musuh. Gunem Mang Tatang bari kukurayeun estuna mah para mitra. Dungus nu laluhur disilahkeun ku leungeunna bari ngarondang. Ibarat tantara keur ngarindik rek ngabedil musuh. Teu lami aya nu kakeleperan. Jurut kahandap ngajungkiring janten hiji denawa. Pangawakan jebrog, buci trek, mendiang bujalna dosol jeung susu gede oge burayun. Diwuwu awakna reged. Buuk panjang sinar gimbal. Beungeutna jebak, panon bolotot, bibir jebleh aya sihungan. Renghakna bari ngarengkenek, keur ngawes-wes bagong. Pika geueuman keur sawae anu nempona para mitra. Makhluk naon eta teh? Dugi ngawes-wes bagong siga weuh tulangan wae. Rupa-rupa makhluk nu ngageugeuh ieu leuweung teh. Geus dumu kari sato mah. Ieu masih gana bangsa dedemit, buah-buah ieu mangklukna si kelong wewe teh. Ceuk Mang Tatang, bari noong tina dungus. Sidik teu nyalahan pamikirna ka eta makhluk teh para mitra. Mang Tatang nangtung, lajeng rikat kelawang norolongkeun sundung, dugi ngeuna kana ingkabna si denawa. Nya denawa teh ngarenjag jeung ngajerit nahan kanyeri lajeng hiber micen selasa. Aduh, nyeri manusia. Rintihna denawa harita nu ngarasa nyeri dume beunang ku cara Mang Tatang nu geus norolongkeun sundung kana ingkabna. Geleber bari hiber micen salasah para mitra. Hiber micen salasah eta makhluk. Moal nyalahan pasti eta nu disebatkeun kelong wewe teh. Anjeunna turun di dieu moal oge nyalahan pasti sumur nu dimaksud ku Bah Armadi teh moal jauh ti dieu ieu teh. Kamana wae maneh lumpat disakserak ku kuring sanajan di tempat nu buni. Putra kuring geus dibawa. Mun dugi lestari tuang putra nalika kuring geus nepi ka padumukan maneh, moal dibere lolongkrang maneh teh ku kuring. Geuneuk meleuk-meuk dugi ka poe akhir dewek mah.
Kocapna Mang Tatang para mitra, awakna bari ngagidir jeung ngagidig bade nyaksara kana sumur pikeun ngajugjug alam dedemi. Sabab ngageuri ka Bah Armadi ukur tiasa ngadugikeun sumur nu janten marga pikeun anjeunna tiasa nyandak murang kalihna wangsul. Jagat geus beuki meredong, sedengkeun rasa salatri siga meuni kukuruyukan cacing teh dina lambut Mang Tatang. Lalawuh nu dibekelan tos seep ti kamari. Ukur tutuwuhan nu harita dijadikeun lalawuh sapanjang Mang Tatang mileuweungan. Lalajo satu laleutik nu ngarayap liwat sakapeungrek di daharna. Dumeh rempan nyilakakeun maneh antupna teu jadi deui. Mending mun saukur cekap kabuang ku kalahajat, dupi mun nyieun lengleng dugi ka pidara iuhan, teu dugi ka maot oge para mitra. Teu lami jaga teh ngepruy para mitra, ngan Mang Tatang wuwuh ngagidir, wiwah mun loba minge, beuki lami keur wangsul ka padumukan. Panalarna rempan kanu janten geureuhna, nu tangtu hariwang mikiranana. Teu lami Mang Tatang lempang bari rumanggieung dume salatri, Mang Tatang manggihkeun sumur nu katutup ku ramat lancah. Jeung nu teu sanes eta sumur teh mangrupi sumur nu dipilarian salami anjeunna mileuweungan para mitra. Ih Neng Nong para mitra. Hapunten dongengna kabujeng Neng Nong para mitra. Nya insyaallah urang lajengkeun deui wae ieu dongeng kelong wewe dina seri ka-4. Sakitu panginten anu tiasa kapihatur. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.